Barudak aki caritakeun dongeng baheula di Tatar Jawa. Dongeng ngeunaan Dewi Sri, Dewi Pari nu mawa kahiripan pikeun manusia. Lamun teu aya manehna mah beuteung urang baris lapar jeung tanah teu subur. Hayu urang simak caritana. Tih kakek urang kekabingungan kana gararing pare tetemuhan jeung rakyat kelaparan. Kumaha carana urang mantuan maranehna? Ti raja abdi ngalime aya hiji Dewi ngaranna Dewi Sri. Manehna bisa mawa kasuburan tapi ayana di kahayalan. Kudu nyuhunkeun angkat Dewi Sri turun ka bumi. Raja Rahaya Bumi, abdi ngadenge doa-doa ranjeun. Abdi teh Dewi Sri, nu mawa pare mawa kahirupan. Tapi manusia kudu ngajaga alam, lamun tanahna alam bakal ngambek. Punten kuluan abdi sareng rakyat butuh kadaharan butuh kahirupan. Abdi bakal mere siki pare, rawat kulawan sabar, ulah disia-siakeun. Pare dijaga-jaga yang garap, rakyat bakal mulang kana hirupanna sajaga. Sri tanpa anjeun kami mau bisa hirup. Ingat, pare teh rahmat, ulah tamaha, ulah mikir kadaharan. Hormat yang salam anjeun. Kitu atuh barudak Dewi Sri ngajar orang supaya sok bersyukur. Unggal biji parete artina kahirupan. Ulah dibenangkeun mus perawat bumi, rawat sawah, sangkan bumi oge baris ngajaga urang.